duit wae eta itu dulu ripuh pasti ripuh mah kan ada kaki gelaga anu nyawer keluarga besar mah di dia gerso gera di dia mah tong sieun si raja sawer maom tah geuning dimitian tuh aya eta tuh geuning tah hiji sakitu oge disawer maom sakitu oge dikasihan jaga Allah gera hei maom ya lamun hayang murudul kan ieu teh budak ieu teh sepuhna teh Junatan cik kang doakeun ku maca ayat suci naon we sabisa-bisa cik hayangnya bisa teh so marah murudul cik urang tes ngaos heula kok eta kuning bisa keprok aduh gera duit digawe gencan bener duit weh aya eta sahotik cenah aduh kumaha sok tamihan deui hayangnya kieu ye naon tah bieu ngadoakeun nama atosna cik cobi hayang eta ngalagu cik bisana ngalagu naon cik hayangnya ho so cik cobi panglagukeun heula murang kali sunatna nah ngahulang hese cenah so cik pang alef eta geuning tuh geuning ya naon
tadi teh aya gerentos ka Abah. Tah budak sunat teh hoyong naik bang barongan bisi jadi mata cik cobi mana orang kali sunatna. Iya so so taklokeun tadi cenah aduh sep asih cenah tuh nya so mana orang kali sunatna. Lain pantas wayah kieu meuning sorak manuk sairan baheula masih bisa teu sairan. Nah eta mah sarabut. Tama sing bener soang sana soang eta mah. Tak kitu pemirsa. Nya duit we teh si raja duit. Tuh ibu hajat bapak cik sauran lah ayamna kumaha sauran lah ayamna. Nyebut peot nanti mari bere atuh geuning surak sunat surak muntah ngel bagus nanya mang uyuh kayaknya. Itu dulunya duit weh. Astagfirullahaladzim. Lain peot ninina tuh mali bere atau yang nyebut peot mah eyangna dah kita ibu haji naon 1000 kadieu nya budaknya gitu gini ya. Halo turunan nuhun iya nah tas aku margi aya seorang teh hiji deui anu bade ditampilkeun nyaeta atraksi Raja Wali. Iya sar kayaknya hatur nuhun gitu ya itu aja. Iya kumargi santan mah dan bilih moal kabujang ku atraksi ayeuna atraksi terakhir upina Raja Wali.